Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ka-43. Ieu iasana Bapak Ka Sukarna. Setelah candi pedar ieu dongengna sakuma biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu teu satiasa tuhu manco momen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Eta orai sok liarna teh ti peuting sirikna teu megat di jajalaneun atuh teu matak heran urang dinya belah kaler mah teu waranieun balik ti peuting. Bet baloraah ti peuting sanajan ti berang pasasore oge geus teu wanieun. Da nya loba orai nya loba jurig ceuk nu ditanya bari terus nembongkeun leungeunna sarta neruskeun omongna. Tuh tingali nya bulu leungeun akang tepi kacarucukan kieu nyaritakeun di dinya mah cacakan jauh ti dieu sabab di mana-mana urang nyaritakeun lembur eta. Komo lamun nyaritakeun loa mah tuh ting puri dingki ojang ceuk nu ngadongengkeun teh bari niupan leungeunna sarta jajampean kawas nu heueuh. Ari rupina Bah Jamil teh jiga kumaha Kang? Ceuk si Kebol nanya deui. Wah serem. Kurang-kurangna telak mah bisa pahili jeung jurig duka teuing pedah kitu bae mindang tupo tapa di dinya mindang nguriling ti peuting mindang puasa ti berang jeung nu ngageugeuh itu ieu teh manehna mah wawuh bae sarta ari rupana matak heran irungna mungkuk kawas hawu lamun keur sales mah semu beureum kawas hawu aya seuneuan gado jeung pipina pinuh ku janggot sarta kumisna baplang. Teu beda ti rembetna jujukutan di hadapun tangkal kai. Ari bajuna teu pati resepeun make baju alus jeung bersih teh. Duka kumaha da resepna teh nu kaluleuheuh bae. Ari urang nyebut ka manehna kudu kumaha Kang? Si Kebul panasaran hayang nyaho prak-prakanana ngahormat ka gegedugna eta daerah. Maksudna mah hayang dipikanya meureun sabab aya rongan hayangeun ngawin Nyi Epon. Wah, nyarebut amah abah bae sararea oge teu budak teu kolot anu hartina mikarolot ka anjeunna. Nuhun atuh Kang, ayeuna abdi bade nyampurkeun ka ditu. Keun da moal lepat pangintennya cirina teh tangkal loa. Ceuk si Kebul bari terus amitan sanggeus dimangkakeun kudu diajak ngomongna kakara manehna indit. Si Kebul lempangna jongjon mapai-mapai jalan gede sanggeus loa katingali terus mapai-mapai sawah majuna ka beulah kaler. Manehna teu mapai lembur sabab geus aya tandana jadi mending mapai sawah ngarah jelog bae ka dinya. Atuh teu matak heran manis sakolepat pisan geus tepi ka eta loa. Manehna teh terus lempang reg eureun heula di dinya bari neuteup tangkal loa ret ngareret kana balong. Ret deui neuleuh pancuran terus melong eta lembur nu imahna hiji dua serta imahna paanggang jeung galade libat saking tapi kacida sepina mun ningali di dinya mah
kata yap si kebul lempang kawas nu asa-asa bari tangkal wa anu sakitu gedena jeung buahna mani meh boy sarta manuk mani motah kapinis pating siriwik nyalamberan buah loa di sadana mani recet teu paruguh kadengena rag si kebul eureun deui bari ngomong jero hate tetela ieu loa teh gede pisan pantes deui rek loba jurig oge da sakieu go manana tapi di mana ari imahna nya Epon mending mana aing nanyakeun imahna atawa mending langlang heula sugan keur aya di luar hayang nyaho rek dilanglang heula bae sugan manehna kapanggih aya di luar ceuk geurentes hate si kebol bari terus lempang deui lalaunan sup si kebol harita teh geus mimiti wani asup tapi lempangna terusuh sabab rada asa-asa lantaran di eta lembur kawas teu aya jelema sepina kabina-bina atuh manehna heraneun nah ieu aya naon pang lembur maniti isen atuh ret deui ngareret kana hiji tangkal muncang anu gedena liwat saking sarta buahna teh leubet teteh ieu mah lembur teh hegar lamun seug nu nyari cinganana kurang rajin moal aya nu ngalanto ka dieu bakat ku keung cacakan ayeuna teu berang panas poe ereng-erengan teu aya jelema ukur mah imah nangan hiji dua komo deui lamun peuting lumana yeuh imahna nya Epon cing aing rek kabolah ditu sugan piraku ari teu aya sasaha onaman da lembur teh gede sanajan loba kuburan oge hayang nyaho rek dipapai-papai kadinya ceuk geurentesna hate si kabol bari terus lempang deui mapai-mapai sisi pagar bari hantem lurat leret bisi aya nu ngaliwat harita teh panas poe katambah usum halodo langit taya aling-aling atuh teu matak heran lamun harita haridang matak hoream di imah sabab hawa karasana ngalakeb matak nundutan teu ngareunah kana awak hayang kanu tiis bae nu matak kabeh barirat muruka kebon naringis di handapeun tetangkalan nu karasana ieuh angin gede ngagelebug bubuhan usum halodo angin teh meuni galedeg ngahiuk nebakan daun kararas peting keresek regang-regang araroyag kawas nu diendag-endag atuh pikeun jalma-jalma nu araya di luar nikmatna luar biasa sabab karasana angin nyecap tiis kana kulit malah haritanya Epon keur ngalantung di kebon maksudna nyirnakeun badan sabab asa tareunangan ti tadi teu ngeunah cicing matak terus ka kebon sabab sirod jeung bapana masih keneh di sarawah atuh manehna kapaksa lantaran teu aya batur terus ngalantung ke kebon ari nu tunggu imah nyaeta Nyi Atilah diparentah tapi geus aya di kebon Nyi Epon teh teu kawawa make jeung ngarasanah nai terus manehna teh diuk di handapeun tatangkalan bari ngarasakeun angin nu nebak ngahiliwir karasana nyecep tiis atuh leng Nyi Epon tunduh teu kawawa manih heai menolak perbawana tunduh tungtungna reup bae sare manehna teu mikirkeun yen harita keur di kebon atuh puguh maneh tibra sabab katiup ku angin nu ngahiliwir leutik rasana teh dipepende nu matak tepi katibra sarta Nyi Epon nyarande panon peureum henteu lilir keur kitu jolaya jalma tulal tolol kawas bangsat anu arek mauk jeruk ari ret eta jalma teh ngareret kanu keur sare manehna mani ngaranjug tina bakat ning kurewas terus neuteup ka Nyi Epon nu keur sare tibra Nyi Epon ceuk geurentes hatena si kebol si horeng si kebol nu talal tolol ka kebon teh keur neangan Nyi Epon anu kaparengan harita teh kapanggih pisan deui teteh lah geulis Nyi Epon mah aing kakara deui panggih ayeuna asa beuki geulis bae keur naon manehna nya aya di dieu nah bet sare di kebon deui keur nyalaikeun pikir ingat ka aing meureun ceuk geurentes hatena si kebol bari neuteup ka Nyi Epon si kebol henteu nyahoan yen harita ku si Tihul manehna keur diintip sabab sangkaan si Tihul ieu jalma lain jago da pakeanana biasa malah jeung bubudugulan sagala nilu-niru bapa sinyo nu matak terus diincar hayangan nyaho maksudna pang tulag tolog kadinya barang si Tihul nyahoan eta jelema nyamperkeun ka Nyi Epon nu keur sare sarta ngomongna manehna sanajan ngomong sorangan ku si Tihul kadengeuan atuh gancang si Tihul teh harita keneh gel lompat ngebejaan ka Bah Jamil barang datang ka imahna pok nyarita hari wos-wos bah
Bah, aya musuh urang bah. Cik si Tihul bari tutunjuk kalebah ayana musuh. Musuh urang? Sa musuh urang teh Tihul? Jawab Bah Jamil maneh kerung sebab rarasaan nama teu boga musuh. Si itu teh abah anu nunggolan jang kamin di Garut da ngomongna nyambat-nyambat ka Nyi Epon jeung nyebut-nyebut kaedanan ti saprak ditaringgalkeun. Moal nu gelo mah Tihul. Sabab anu gelo anu ngomong sorangan mah. Jawab Bah Jamil can yakin. Is, sanes ngomong sorangan, Bah. Ieu mah keur nyambat-nyambat Nyi Epon, cek abdi oge. Nah, aya Nyi Epon di dinya teh. Kantenan bae aya mah Nyi Epon nuju sare dina handapun tangkalakai. Ari ieu nyambat-nyambat kawas dursasana keur kaedanan ku Siti Ragen. Bener eta teh Tihul. Cek Bah Jamil mani ngorejat. Leres, Bah. Jawab si Tihul mani ngalapar lantaran manehna oge ngarti ayeuna kakara ngabogaan lawan anu ngahaja jauh-jauh datang nyorog. Barang cek si Tihul bener Bah Jamil mani ngagejelig terus manehna ngaleos nyokot popongkol ka pipir geus kitu kahareup deui bari nanya ka si Tihul. Di mana mangkelukna Tihul? Boro abah tuduhkeun. Ayo, mari lu kewen. Bah Jamil tisosorongot. Jadi itu bah di kebon, mangga sedang abdi urang kadinya. Jawab si Tihul terus manehna indi teh heula dituturkeun ku Bah Jamil. Barang geus tepi ka kebon tempat nisna Nyi Epon breh ku si Tihul katingali si kebol aya di dinya. Ari Nyi Epon mah sidik masih keneh keur sare ngaguhara. Teu lilir-lilir tina bakat tingku nikmat ari sekebol harita nyolongkong kawas rek nyium atuh si Tihul ambekeun. Bah, tuh tingali lalaki terek ngokos Nyi Epon. Si Tihul lalaunan bari nunjuk ka si kebol. Nele si kebol ngarongkong kawas rek nyium Nyi Epon rei banget Bah Jamil geuneup. Sarta huntuna kekerot tina bakat tingku ambek terus manehna nyamperkeun lempangna teh lalaunan bari nyekelan popongkol keur paneungeul ka musuhna. Tina bakat tingku nafsu ningali Nyi Epon keur sare rek diganggu ku lalaki atuh Bah Jamil teu kuat harita keneh ge loncat bari ngagoak ngabentak. Bangsat! Cek Bah Jamil bari loncat teh nyamperkeun popongkolna tarik pisan heu pelatuh kana sirahna si kebol. Tina bakat tingku reuas lantaran bieu kabentak sanajan si kebol jago tapi lantaran keur apes katulung-tulung kasentak manehna ukur ngaliuk tapi popongkolna akan kana palipisan-pisan atuh lang teh kapoekan. Bro, nyu mani beneran kana tuurna Nyi Epon nu harita oge nyaring. Ningali musuh nyuuh teh katambah waktu nyuuhna hayo make kana tuur atuh nyel Bah Jamil nafsu rasana asa kahina karawak suku musuhna harita keneh dicekel terus diangkat diayun kebro menara kana pagara atuh maniting borobot pagara bobok katinggangan ku abak si kebol teh anu keur dipuntang banting ku Bah Jamil kana pagara. Sanggeus kabeh pagerbah Bah Jamil teh acan puas heuk badana si kebol digabutkeun kana akar. Ari bro ari cerelang tina irung tina sungut malah mah tina panona bijil getih baloboran ari geus kitu mah leler kakarasot dilesotkeun serta neuteup ka Nyi Epon. Bah, aya naon ieu teh Abah? Ceuk Nyi Epon dumareuda bari rembai ku Cipanon. Nyai wawu tah ka eta jelema? Tanya Bah Jamil bari nunjuk kanu ngagoler teu usik malik. Nyi Epon teu nembalan gawena ningali bae kanu keur empes-empesan alusna manehna jago jadi teu tepi ka maot. Padahal waktu disiksa sajabat ti ku popongkol teh dihantem di bulang baling kanu naon wae anu aya. Boh leungeunna boh sirahna ku Bah Jamil teh digebot nu matak untung teu paeh sanggeus Nyi Epon apaleun kakara nyarita kieu. Oh, kenal ayeuna mah abdi teh Abah. Upami telepat mah upami telepat ninggal mah pun kebol geuning. Nya si mulak ieu teh, jawab Bah Jamil bari nyepakan ka si kebol anu masih henteu eling. Kamin apal ilaing jeung ka apal ilaing yeuh ka si kebol, ceuk Bah Jamil bari netep anakna nu kakarajol. Apal Bah manehna teh si kebol anu ngampihan ka abdi anu dipeutingan di imahna ku abdi. Jawab Jang Kamin bari kerung teh nyagapan sirahna deui rarasaeun meureun da karasa ku manehna oge si kebol nu disiksana manehna anu renya-renyo. Tah geus dibayar utangna ku abahnya.
geura cagori lain kamin. Keun penyakitna aya nama geus pindah ka si kebol. Jawab Bah Jamil teu elem-elem serta ret ngareret ka Nyi Epon. Pok neruskeun deui omonganana. Nya Nyi Epon, manehna teh si kebol sabab jang kamin tengeteun. Nah Abah make disiksa, ceuk Nyi Epon semuhan jakal serta terus nangtung bari netep ka Bah Jamil. Lamun ku urang teu disiksa, engke manehna anu nyiksa ka urang. Malah Nyai oge boha ayeuna teh keur dipaksa. Tak kitu Nyai sababna mah. Keun Nyai mah tong turut campur urusan Abah ieu mah. Jawab Bah Jamil bari marentah ka si Tihul jeung si Kewen ngagotong eta jelema sina dibawa ka imah manehanana. Nu diparentah tangina sarita keneh ge siap ngagotong nu ngajurah roh serta terus dibarawa ka imahna Abah Jamil. Si kebol masih teu eling sajeroning digotong teh. Ari Bah Jamil jeung Epon masih ngarobrol di kebon. Abah, si kebol teh parantos ngampihan ka abdi sareng ka sararea. Janten cek emutan abdi manehna teh ageung amalna. Tah amalna nu sae ku urang kudu dibalas. Sanes kitu Bah. Iya Yai, kahadean kudu dibalas ku kahadean, kagorenganana kudu dibalas ku kagorengan. Jadi ayeuna manehna sidang ngararab di urang, hitung-hitung males budi. Oge raheutna urang bubarannya. Tapi nu penting Nyai kudu hati-hati, ulah luas lewas ayeuna mah. Sabab di urang aya musuh tinu jauh. Tah sakitu amanat Abah mah. Ceuk Bah Jamil bari ngaleos. Nya Epon oge nya kitu barang Bah Jamil geus indit manehna oge ka imah. Alusna teh kabeneran. Barang Joal datang ka imah gok deui manehna tepung pasang rok pisan jeung sirod atuh terus diterangkeun pamanggihna anu bieu. Ditetek sakanyahona anu bieu kajadian. Di mana ayeuna manehna teh Nyai? Tanya sirod semua heran. Dibantun ka bumina Bah Jamil Kang Sirod. Cobi bae geura sampeurkeun ka ditu. Cingan ku akang rek disampeurkeunnya. Sugan masih wawuheun keneh. Jawab Sirod bari terus manehna ngaleos muru imahna Bah Jamil anu tidinya katem da puguh ampir ngarendeng. Barang Joal datang kadinya kasampak si kebol diuk sarta sirahna dibengker tapi manehna teu ngomong lantaran pikiranna nahan deul kapiheulaan atuh barang Joal Sirod teh kabeh oge caruring hak. Bah, pajaraya tamu cenah, ceuk Sirod bari ngajakan sasalaman ka sararea. Nya tah geuning dibengker tadangna kawas rek menca. Jawab Bah Jamil bari seuri. Kang kebol ieu teh? Tanya Sirod deui. Nya Kang, bet disampakeun panggebuk nganjang ka dieu majang Sirod. Jawab si kebol bari kerung ngarasakeun ka nyeri. Awatos teuing Kang kebol, hanjakalnya tepi ka kieu. Kumaha ieu teh mimitina Abah? Tanya Sirod bari netep ka Abah Jamil. Ah, teu pirakeun Abah mah. Kahiji anak Abah aya nu neunggel di imahna si kebol lain. Tepi ka kitu tah budak teh lila cagerna sabab diteunggel ku ruyung. Kaduana Abah dibejaan ku Nyi Epon. Yen jang Sirod rek balik deui ka Nyi Epon kalawan kasaluyuan ku sadarea. Bener eta teh? Laras Abah. Jawab Sirod pondok pisan. Tak kulantaran Nyi Epon jeung jang Sirod rek baralik deui. Manehna menta sangkan Abah ngajaga Nyi Epon. Bisi aya nu heureui, bisi aya nu ngunghak campelak. Sabab lamun aya deui gogoda, sok sieun jang Sirod kumaha onam. Kitu tah kahayangna Nyi Epon teh. Paminta Nyi Epon hayang ditalingakeun ku Abah di gugu, serta terus bae ditalingakeun. Ari bieu Nyi Epon keur ngaguhar sare di handapeun tangkal kai. Ieu si kebol geus nyantong rek ngokos gado Nyi Epon. Ah, tanpa badami deui hiuk jebrod ku Abah diteunggel serta disiksa. Manehna kapaehan atuh gancang dibawa ka dieu rek diubaran bari ditanya. Janten alus bae ujang ka dieu ayeuna masa kalian urang pariksa. Naon sababna pang manehna kumaha wani ngalakukeun kitu di lembur batur? Jeung rek naon sabenerna datang ka dieu teh? Rek motoran lembur atawa kumaha? Tah kitu pikiran Abah mah. Ceuk Bah Jamil bari nutup carita anana. Oh, kitu Abah. Panginten atuh ari kitu mah. Jawab Sirod bari netep ka si kebol pok neruskeun omonganana. Badaya pikir naon Kang? Sumping ka dia teh. Tadi nama yang muguhkeun ka Nyi Epon akang teh jang Sirod.
nu dimaksud arek dikawin tapi nya eta tuh salah akang oge rusuh teuing mikadeudeung ka Nyi Epon make jeung kudu mangkodomang kawas nu bada gajul jadi ditenggel ku Abah Jamil. Padahal maksud mah hade jawab si Kebul teu elem-elem atuh si Kamin mending ngabalieur ngadenge kitu teh. Oh kitu Kang Kebul panginten atuh ari kitu mah ayeuna mah kieu bae nya abdi sapara kanca anu araya di dieu nyuhunkeun dihapunten tos kumawan tu nenggelan tamu anu tos sulungkrang solongkrong kanu keur sare tah sawangsulna akang oge dihampura ku sadayana oge sumuhun urang silih hapunten bae ayeuna mah jawab si Kebul bungaheun tah kitu bae sareng sajabina teh eta kanggo ngahindarkeun salah paham abdi bade unjuk kuninga bae sakalian kasadayana nu aya di dieu. Abdi teh bade nikah deui ka Nyi Epon, kahiji masih pada gede duriat, kaduana katalian ku budak deui. Cenah eta abdi terang ka Nyi Epon aya nu hoyongan, bebas nuju rarandaan mah teu matak tugeunah kana hate, tapi ayeuna mah geus kapiboga deui ku abdi. Malah kanggo abdi mah usul bae sakalian supados dina waktosna Kang Kebul tiasa nungkulan, malah upami kersa mah ulah wakamuli tos bae ngantosan di dieu. Bari sakalian urang landongan cuk Sirod bari neuteup ngadenge omongan Sirod si Kebul mani olohok pangharepanana beak tungtungna bakat ku bingung manehna mani ngahruk satapok deui ngajawab. Jang Sirod akang nampi kana pangangkan ti Ujang. Cuk si Kebul bari ngusapan tarangna. Nuhun Kang, eta mah mangga bae bade kulem di Bah Jamil mangga dalalega bade di abdi mangga da aya kamar di hareup. Sanes kitunya bah tanya Sirod bari neuteup ka Bah Jamil. Nya kitu alus nama di dia bae di Abah ngadah ngubaranana sakalian jeung ngubaran Jang Kamin. Laras bah abdi bade ngiring di bumi Abah cuk si Kebul percayaan pisan ka Bah Jamil teh sanajan bieu ditenggol. Sanggeus beres badamina Jang Sirod terus amitan leos ninggalkeun tamuna maksudna arek nyamperkeun ka anakna nu di dapur sarta nerangkeun maksudna rek ngawin indung atilah atuh budak teh atoheun cipanuna ngalembereh tina bakat ningku bunga. Beak minggu ganti bulan si Kebul jeung Jang Kamin harita geus calager tapi masih acan balik lantaran hayang nunggulan kawina deui Jang Sirod nu waktuna geus deukeut ukur popoean deui nu matak manehna nunggu hayang nyaho kawin nu kapapancenan. Barang geus cunduk ka waktu isukna Sirod rek kawin teu wudu di dinya rame sanajan ukur salamet tapi kabeh tatanggana poe eta jeung isukan teu diparake digawe sabab hayang narungkulan dikawinkeunana Sirod balik deui ka Nyi Epon. Atun teu matak heran namun loba jelema teh Nyi Epon harita dangdan manis sederhana pisan nya kitu deui Sirod ge malah anakna Nyi Epon nyatilah teh di dangdanan lantaran areknya lekar ngahormat kolot-kolotna nu geus di alam kubur sabab manehna rumasa pangtepi kabisa kitu lantaran nu jadi kolot luluhur manehanana. Atuh waktu nyekarna teh ku sadarea dianteur ngaleut ngengkeuy ngabandaletnya inditna nya balikna istuning diabring-abring. Atuh waktuna kawin ge pada ngariung nyaksian malah Jang Kamin harita make ngilu nyalametkeun lantaran ngarasa sadar yen keresana nu kawasa manehna lain milikna kudu menangkeun Nyi Epon sarta janji ka diri. Silih saksianana teh duanana jeung si Kebul yen tiwangkid harita mah moarek maksa mirusa ka istri nu teu suka. Tamat cenah ieu pamirsa kieu Sirod teh ieu nya keun da kumaha atuh ieu mah dina bukuna ge kieu. Sirod jelema gaib gitu cenah teh pemirsa, mudah-mudahan tina ieu dongeng aya sasieun sabenyeureun manfaatna. Atuh mudah-mudahan dina wengi enjing Mang Cecep Gor Bacep tiasa medal deui dongeng anu sanesna. Sakitu anu tiasa kapihatur sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.